Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, alhamdulillah dina dangat ayeuna Mang Cecep Gorbacep tiasa ngajomantara deui dina raraga midangkeun dongeng Sunda. Dinten kamari parantos rengse dongeng anu judulna Kaduyung ku Bapu. Dina dinten ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna Neng Adah. Ieu iasana Kimasram. Ieu teh Kimasram teh pamirsa nami alias aya deui dina sapalih dongeng mah Kimasram garis miring Bapak Wahyu Adam. Urang doakeun heula atuh ku urang mudah-mudahan nutos aya di alam kuburna dipupuk rahmatna Gusti Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana. Mudah-mudahan dipaparin kesehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Ieu dikaluarkeunana ku Laksana Bandung tahun 1868. Dongeng Neng Adah teh pamirsa terasna tina dongeng Den Bubun. Urang maju heula ieu we panteunya nutos aya cenah ieu naskahna. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Pesta nikahna Neng Ipah ka Den Bubun ka Cidaramena sabab diayakeun nayuban ngibing komo ieu mah ibing Mbah Japar anu geus kasohor di sakuliah Pasundan. Ibing anu model teu nu sejen nu moal aya dua nyaeta ngibing bari mintonkeun kekuatan awak diduruk ku seuneu pepetasan. Nepi kaderna pesta nu keprok jeung nu sorak geus teu puguh dengekeunana katambah anu lalajo moyeg silih sedak silih seret. Hayang sidik ningali nu ngibing, hayang jelas ningali panganten, beuki peuting jelema beuki loba nu datang. Kolot budak awewe lalaki kabeh pada panasaran hayang nyaksian kana pesta nikahna Neng Ipah ka Den Bubun. Di jero balandongan geus meh ampir pinuh ku para ondangan, tapi tamu merul atuh panitia sibuk mapag nu anyar datang. Bari paroman tetep marah mai terus dijajabkeun serta dipernahkeun. Tamu istri dipernahkeun di jajaran hareup, dipisahkeun jeung tamu lalaki nu ngumpul di tukang. Dipisah-pisah istri pada istri, lalaki pada lalaki. Panganten calik parendeng nu kasep sareng nu geulis lir Arjuna sareng Subadra panganggo harurung harerang ting buri nyai kasorot ku lampu listrik. Nampi tamu dareh deh pisan bari teu kendat imut, mata kresep mata kabita komo pikeun nu keur bujangan geus kumetap tina ku hayang geura boga pasangan, hayang geura pangantenan. Para mojang balawiri nganter-nganterkeun susuguh ka para tamu, diantarana kaciri aya Neng Adah anu di samping batik pakalongan uudangan. Di kabaya berukat bodas kekembangan estu kewes pantes teu eleh ku panganten awewe. Nepi kaloba para tamu anu ting karelet teu saeutik anu ting karecewis ngupat kana kagelisan Neng Adah. Beuki peuting beuki rame nu lalajo, beuki loba anu ngibing, beuki segut naek kana kebo jiro. Ibing gagah sembada atuh ger deui nu keprok patarik-tarik. Ting saruit suka bungah ningali Mbah Japar ngademonstrasikeun pepetasan anu napal dina sakujur awakna.
Jileger, jileger, sorana matak torek matak peres lamun urang kapetelan, tapi Bah Japar mah tenang wae ngengklak siga nu teu ngarasa nyeri. Tah ieu pisan kamodelan ibing Bah Japar anu ti Cibuntu teh. Aduh ieu pamirsanya darah Cibuntu aya we dina dongeng. Sigana rame kapungkur ieu nya daerah Cibuntu teh. Aya naon cenah pamirsa nu tos dipidangkeun teh? Kapincut ku Bandar Buntut, teras Jurig Buntut Nalo, eta salah sawiosna anu nyarioskeun Kampung Cibuntu. Kabeh anu lalajo pada suka bungah sugema menang hiburan anu sakitu hebatna, tapi aya opat jelema nu teu pati berag gawas batur. Paromana mesem semunu teu panuju kana ayana pesta, pantes atuh rek kitu oge. Demaranehna tayalian ti Den Komar katut Bah Aja guruna dibarengan ku Sinyoh Bos jeung Mat Duleh. Pasabalan paingan di tangan di Jakarta teu kapanggih. Ari kor oleng panganten di dieu mah ceuk gerentos hate Den Komar bari lenga-lengo nempoan ka tempat panganten. Jeung hayu urang hayang nyaho ka hareup, hayang sidi ka panganten abah mah. Ceuk Bah Aja bari terus seselendep ka hareup. Ponten, ponten, Sinyoh Bos jeung Mat Duleh nyingrai-nyingraikeun nu lalajo. Atuh da puguh disingraikeun ku bangsa Walanda. Nu lalajo teh gancang merean jalan dumesang kana Sinyoh Bos teh tamu nu rek kaondangan. Barang tepi ka hareup breh katingali Neng Ipah jeung Den Bubun keur diuk pagegeye Sukaseri tilem dina sagara kabungahan. Pada ngahormat pada muji teu beda ka raja jeung prameswari. Atuh Den Komar mani asa direra panas. Lain di kieuna teu nyana mustika anu keur diteangan geus kapimilih ku batur. Awak Den Komar ngaleper beungeutna nyak euceuy beureum tandaning nafsuna mimiti bijil geus hayang gajleng wae ka hareup muru Den Bubun, hayang nyiksa mulangkeun ka nyeri jeung kawirang, tapi ari ras ingat kana kaayaan harita niatna teu bisa kebat. Sabab yakin moal piuntungeun malah sabisa-bisa manehna sorangan menang cilaka diringkus ku polisi Belanda. Paingan Komar kaedanan dagolis geuning Neng Ipah teh. Bidadari we sugan mah. Omong Bah Aja ngagelendang nyarita sorangan. Leres Bah, moal aya dua gelis sapertos Neng Ipah mah. Cobi we tinggal sakitu mencengesna. Ceuk Mat Duleh bari ngareret ka Den Komar siga nu ngahaja mah panas. Nya da mata kaedanan lah lamun henteu kalaksanakeun teh. Sinyoh Bos Mairan. Lamun kuring ora keneh kawas Komar kajen teuing naroh ko nyawa pikeun ngarebutin leungeun lalakina. Lah pila kadar oge si Bubun. Mat Duleh deui bari jebi ngahina ka Den Bubun. Maksudna sangkan Den Komar terus panas nerejal neruskeun maksudna. Gandeng-gandeng ulah tarik teuing nyarita teh bisa ya cak-cak bodas. Omong Den Komar ngagebeh semunu ambak. Keun wae atuh daya memuji kana kagerisan Neng Ipah, soal batur keun wae dalai nyaritakeun kagorengan. Sinyoh Bos ngabela pamedegan sobatna. Nah ieu teh rek ngaran pare-are omong. Alus nya acan naon-naon geus ribut komong ke meureun. Bah Aja ngahuit. Dasar jelema can aya pangalaman ribut diheulakeun ameh maksud urang kanyahoan ku batur. Coba pikir piakalun kumaha carana. Sangkan hasilnya pemaksudan urang peras otak teh ulah ribut tepuguh Den Komar rada ngaharewos. Ari enggeus rek kumaha pan sidik Neng Ipah na oge keur pangantenan na kudu dipaksa digusur direbut ti salakina. Mat Duleh leuleuy dumeh sieun ku Bah Aja. Lain kitu ngan kudu tenang we atuh. Sugan ari ku tenang mah urang manggih akal. Na moal beunang dicarek ieu teh. Bah Aja nyengor deui atuh Den Komar nya kitu deui Sinyoh Bos jeung Mat Duleh teu nyararita deui. Hatena tinggalanang pada-pada ngarasahan jelu datang kaporotan teu bisa ngalaksanakeun pamaksudanana. Komo Den Komar mah olohok wae. Nutup panganten bari kumetap semu kabita nepi ka nu nayuban jeung earna nu keprok geus teu dipreosea.
tina bakat ning ku anteng mikiran piakaleun sangkan hasilna bisa maling neng Ipah. Kudah kumahanya abah ari perantos kieu. Dan Komar bari netep bah aja kawas nu minta kaputusan. Nya eta bingung abah oge, ari dipaling dina kayan serupa kieu geus pasti moal pihasileun, malah urang nu baris cilaka. Susah Komar. Da ari cek abah mah mending neangan deui nu sajen. Tuh loba nu garelis, komo itu mah. Gerapek taksir, piraku ku Komar teu kapake. Tembal bah aja bari nunjuk ka mojang nu dikabaya bodas nu tayalian ti Neng Adah. Nu mana bah? Dan Komar hayang sidik. Itu tuh anu keur naneunan keler dina meja tamu. Manis serupa pisan sareng Ipah. Boa saderekna. Dan Komar curing hak bungah ningali mojang gelis nyeples neng Ipah atuh dasar lalaki calaculu sakedapan dasa bogoh malik jadi ka Neng Adah. Malah batara asmara dina hatena leuwih ngagedur. Lumeh ieu mah leuwih geulis ti Neng Ipah, leuwih herang kitu ceuk pikirna Den Komar. Keur kitu di satu kangeunana aya dua jelema tingkara cewis muji kana kagelisan jeung kakasepan panganten nyaritana rada tarik. Atra jelas kadenge ku Den Komar. Nu rucu punya euy ari nu geulis jeung nu kasep mah. Teu beda ti Dewi Ratih. Coba we saha nu teu ngiler ningali kagelisan Neng Ipah, ulah boro budak ngora, dalah aki-aki 7 mulut oge loba nu kaedanan, timbal baturna nu dikopea hideung. Tapi cek dewek mah geulis keneh adina, coba tingali sakitu teh. Henteu dangdan bener, lamun dangdan lah, itu euy anu dikabaya bodas. Nya, Neng Adah putra bungsu Juragan Karmita, geus sakedeung deui oge. Lamun terjadi bentang kota Bandung. Sakabeh eta obrolan kadenge pisan ku Den Komar atuh nyeh wae manehna seuri sorangan. Bungah dumeh timbul harapan anyar rek nyoba ngahlaran Neng Adah nu ceuk pikirna teu beunang lanceukna keun wae da aya adina nu leuwih geulis tur ngora keneh nu geus tangtu baris bisa ngubaran kana kapeurih hatena. Abah geuningan leres rayeuna. Paingan atuh manis sarupi. Omong Den Komar ngaharewos munu bungaheun pisan. Geulisnya kumaha tah lamun digantian ku adina? Tanya bah aja bari sering ngarasa lucu ku muridna. Dukanya abah. Jawab nu bener, daek henteu. Mangga ngiringan nanging kedah kumaha akalna supados tiasa kacandak ayeuna. Den Komar teu sabar. Moal bisa tuh ari kudu kabawa ayeuna mah. Sabar sapoe 2 poe mah. Geura hayu urang asup ka jero, urang nyoba-nyoba ku asihan. Nah daekeun teu ku Komar. Omong bah aja bari terus metot leungeun Den Komar dibawa ke jero balandongan ari sinyoh bos jeung Mat Duleh diisyaratan sangkan nungguan di dinya. Supah aja ka jero dituturkeun ku Den Komar lempangna tenang kawas nu nya rek kondangan lungguh henteu matak dikacurigaeun batur ku panitia dipapag terus dijajabkeun kanu boga hajat atuh srog wae duanana munjungan ka Juragan Karmita. Ngaturkeun kawilujengan mugi tuang putra aya dina rahmat pangeran, mugi sing runtut raut dina enggoni ngawangun rumah tangga. Omong bah aja bari song munjungan manirang ku hormat. Atur nuhun kana pidoa saderek. Mugi wae pun anak ditang tayungan. Tembal Juragan Karmita marah mai tapi hatena mah tunyu tanya ngarasa heran kadatangan ku tamu nu teu diondang. Ngiring bingah ku nikahna Neng Ipah mugi aya dina kawilujengan. Den Komar munjungan bari nilepkeun duit salambar dina dampal leungeunna. Sanggeus munjungan koloyong bah aja jeung Den Komar kahareup rek neangan kursi nu kosong kabeneran aya pang tukang napisan. Sajeroning diuk Den Komar mah teu boleh culang cileung nempuan Neng Adah tapi tetep henteu katingali atuh Den Komar rada hariwang. Sieun bisi Neng Adah terus ka jero henteu kaluar deui. Rek Den Komar ngareret kalebah panganten seblak hatena nyeblak rurirei panas sakujur awak asa diledek ku Den Bubun nyel nafsuna bijil deui hayang geura telenyang wae nyamperkeun Neng Ipah gabrug ngarangkul terus dipaksa dibawa kabur ka lemburna pikeun dijadikeun sasarap nafsu setana
Tapi untung Mbah Aja Surti gancang mapagahan nyaram sangkan Den Komar ulah ngajurung nafsuna. Ulah ngajurung nafsu Komar, sabar wae dan oge pasti kapemilik. Omong Mbah Aja barinya kelan lengan Den Komar. Nyeri abah, abi mah mani asa dihina ku si Bubun teh. Den Komar mani ngalaper semunu geregeteun ras pikirna ingat kana kajadian katukang waktu keur maling Neng Ipah terus dirina diwiwirang eleh jajaten ku Den Bubun. Abah oge ngarti, tapi sabar wae saheulaanan mah. Sabab sanajan ku urang dipigawe oge moal pihasileun nu sidik picilakaeun ka urang sing panjaga teh ulah mikiran Neng Ipah nu geus kawin ayeuna pantengkeun ka adina ku abah rek diihtiaran ku asihan si Guntur geni sangkan manehna jadi malik bogo ka Komar. Tapi lamun asihan teu nerap kakara urang ngayakeun kekerasan Mbah Aja ngalelemu hate Den Komar. Mugi-mugi wae kapeuri hate abdi tiasa kalandongan ku rayina. Omong Den Komar mani ngaharuk. Tuh geuning ka dieu rek nyuguhan ka urang meureun. Ku Komar terus dipelong ambeh manehna eraeun kakara ku abah diasupan asihan. Mbah Aja ngaharewos. Nyaan wae tibeh kidul ngurunyung Neng Adah bari nanggeui baki keur nyuguhan Mbah Aja jeung Den Komar. Sok ku Neng Adah diteuneun dina luhureun meja. Paroman marah mai bari nyeh imut tanda ngahormat ka tamu. Diajak imut kitu teh Den Komar mani ngalaper seak beungeutna eceuy beureum jajantungna ratug asa aya nu ngeundeurkeun ser. Seblak hatena nyeblak ku Neng Adah beuki kabongroy ret ngareret naksir Neng Adah ti handap nepi ka luhur reg paneutepna eureun dina lebah harigu anu keur meujeuhna peungkeur pikabitaeun atuh Den Komar beuki kumetap teu beda ti ucing nu keur ngintip beurit. Neng, kasaha nikah naraka teh? Den Komar api-api teu nyaho tambah teuing eueuh picaritaeun. Kakang Bubun anu ti Jamika tembal Neng Adah menirangku hormat metak deng deleueun. Oh, sumuhun Den Bubun, lupin Neng saha jenengan? Den Komar rada wani panonna telesot netep Neng Adah semunu gegetna keran. Adah, tembal Neng Adah kawas nu asa-asa bari ret netep atuh prok wae duan tetep paamprok. Keur kitu Mbah Aja rikat macakeun lapad asihan si Guntur geni sakedapan geus terap ka Neng Adah ditinggalianana jadi karoneng ting sariak. Ruy rayi breh ku Neng Adah kacipta paroman Den Komar cahayaan asa kasep eueuh pitandingeunana dadak sakala make aya jorojoy boga rasa asih resep bogo hayang gek diuk parendeng jeung Den Komar. Tapi Neng Adah hiji istri nu nuhur elmu kandal iman gancang istighfar bari babacaan nyinglar jin setan anu rek ngagoda dirina. Sanggeus lesot tina panyerep Mbah Aja, Neng Adah terus pamitan rek neruskeun gawe ngalayanan tamu nu sejen. Tapi Den Komar gancang nanya deui atuh reg Neng Adah eureun heula. Kaciri paromana mesem tanda teu panuju terus-terusan diajak ngobrol. Bade ka mana Neng? Kayak atuh sono keneh engkang mah. Cuk Den Komar nyaritana rada bedas nepi kanu sejen ngaliuk heran ku polah Den Komar taya kasopanan. Nujura repot, mangga dikantun, tembal Neng Adah teu ngaliuk deui terus wae ngincid ninggalkeun. Ar, kunaon abah? Nah teu mental kitu si Guntur geni teh. Ah, nyaan, palinter geuning awewe urang Bandung mah. Cek Den Komar bari malik netep ka Mbah Aja. Meureun wae da kalimana oge can kabeh. Tembal Mbah Aja mere alesan sangkan ulah disebut guru bodoh teu mampu kudu jadi murid. Kumaha tuh ayeuna abah? Nya kapaksa kudu ngayakeun kekerasan. Neng Adah kudu dipaling, tapi ulah ayeuna kudu engke ngadaguan deng sena hajat. Di dieu ambe aman ka urangna. Ayo ayeuna mah kaluar deui karunya si nyoh bos. Bisi keseleun. Omong Mbah Aja bari jung cengkat koloyong keluar dituturkeun ku Den Komar.
Ari Neng Adah sanggeusna datang ka tukang terus ngajentul tedek nyekel gawe atuh batur-baturna hareraneun. Hariwang bisi Neng Adah katalajang panyakit kitu deui si Aben sarua manghariwangkeun gancang manehna nyamperkeun. Pok nanya hayang menang penjelasan. Kunaon Neng teh sapertos nu teu damang nah aya nu karaos. Laras Mang, ieu sirah asa bareurat. Lalieur teu puguh rarasaan, tembal Neng Adah bari mencetan tarangna. Lebat angin panginten, geura dilandong atuh Neng. Si Aben bari netep karunyeun pisan ka Neng Adah. Parantos lami Neng karaosna, Bi Uni tukang ngelapan piring milu nyarita bari netep. Dieu Bi santasna nganteran opieun ka jelema bangor. Duh, menilanang kieu Neng Adah siga nu gemesen pisan ka Den Komar jorelat rupa Den Komar kabayangkeun deui. Na bangor kumaha Neng? Si Aben panasaran. Ngajak ngobrol wae, sareng ningali wae beungeut siga nu bogohon. Ih, bararaid gagah oge koromod. Ih, Neng Adah meuli bibiri gidigan kecrot nyiduh nanakeun cua ka Den Komar. Nu mana jalmina? Si Aben kawas nu ambak, teu ngeunah pedah dunungan aya nu ngaheureuyan. Korsi pang tukang na Mang handapeun pisan tangkal balingbing, tembal Neng Adah nunjukkeun ka lebah tangkal balingbing. Sabaraha urang jalmina? Duaan Mang. Kasebelan, ceuk si Aben bari ngincid ka hareup, terus muru kana jajaran tamu nu pang tukang na tapi nyampak korsi handapeun tangkal balingbing kosong. Atuh terus kukurilingan neangan. Dumeh nyangkana pasti nu ngaheroan Neng Adah teh moal salah nu wawuh tur nu hayangeun ka Neng Adah. Tapi sanajan diteangan oge tetep teu manggihan nu wawuh atuh koloyong ka tukang deui bari mawa hate nu ratug. Tina bakat ning ku hariwang bisi kajadian kitu teh aya buntutan nu teu diarap-arap ku manehna. Bah Aja jeung Den Komar terus kaluar muru ka tempat Mat Duleh paromana baketut baeud semunu kaduhung. Pedah Neng Adah teu kagendam mireungeuh kitu mah. Mat Duleh jadi panasaran pok nanya ka Den Komar. Kumaha hasil? Sedul, kapaksa kudu make jalan kekerasan, tembal Den Komar ngaharewos, dumeh sieun kadenge ku batur. Modon kudu ngadaguan teng senah hajat, ceuk si Nyoh Bos hayang menang katerangan anu jelas. Nya kapaksa dawuh di jalan jeung kuring moal nyokot Neng Ipah tapi rek adina sabab leuwih geulis tur leuwih ngora kuring bogoh pisan ka manehna. Aldina si Nyoh Bos rada ngaranjug. Harepanana meh hampir ngaleungit sabab tadina oge milu ka Den Komar teh rek nandekeun maneh sangkan gampang ngarebut Neng Ipah ari ayeuna Den Komar malik bogoh ka Neng Adah atuh sajongjongan mah pikir si Nyoh ulang muter mikir-mikir piakaleun anu baris bisa nguntungkeun dirina. Tekung silila nya si Nyoh Bos seuri sorangan hatena ngarasa bungah oge sabab sanajan nu rek dipaling lain Neng Ipah si Nyoh Bos tetep rek milu sapongkol jeung Den Komar ari nu jadi lantaranana ku geus kagok asor milu jeung ceuk pikirna Neng Adah oge sarua geulis sarua narik ati jadi tetep rek ngajalankeun maksudna. Nyaeta lamun Neng Adah geus aya dina leungeun Den Komar manehna jeung Mat Duleh rek ngayakeun tindakan rek ngarebut Neng Adah. Keur kitu ti tukang aya nu seselendep ka hareup pangawakanana jangkung gede bengis budi amprotan sok sanajan bener manehna geus kolot tapi katingali paromana kereng kawas jelema tukang cacabok sing horeng eta teh Juragan Pandi anu tisaprak diuber-uber ku polisi terus cicing di Banjaran nyaeta di imah Bah Sahuro guruna. Sanggeus menang beja yen Neng Ipah kawin ka Den Bubun, Juragan Pandi jadi penasaran hayang ngayakinkeun nya henteu barang nepi ka hareup. Gebeg Juragan Pandi ngagebeg tetela beja teh bener pisan. Awak Juragan Pandi ngalapara. Nafsuna bijil deui breh dirina jadi buronan polisi diubar-ubar nepi ka kudu nyumput lunta ti kota Bandung. Senang-senang si ayeuna mah da aing eueuh. Tapi awas aing mau rek cicingeun nyawa sia ku aing rek diala bongan sorangan kanu jadi kolot nyelakakeun rasakeun sia Bubun
Cek gerentas hate nu ngagedur panas asa direrab, tetep nyalahkeun Den Bubun pedah kalakuanana dilaporkeun ka polisi, padahal manehna sorangan anu salah kadulur sasat juragan karna taya ras-rasan ngabinasa ngarebut raja kayana ka Den Bubun neudeun hate goreng. Dasar atuh jelema keur poekeun kasalahanana henteu karasa, hayang bener sorangan henteu batur. Juragan Pandi terus seselendap ka hareup nepi ka padeukeut jeung Mbah Aja katut muridna, akhirna parendeng pisan. Tapi Juragan Pandi henteu neudeun perhatian pisan, kitu deui Mbah Aja hare-hare wae da puguh pada sieun kaboker rahasia. Kumaha ieu teh Den? Kumaha ieu teh? Narek terus lalajo? Tanya Mbah Aja bari ngareret ka Den Komar. Keheula Abah, resep keneh abdi mah. Tembal Den Komar anteng netep kaluhur panggung, semunu bengong heran ku kakuatan Mbah Japar anu diduru ku seuneu pepetasan. Sihir meureun ieu mah atawa ilmu dolalah, da sapira aku ari teu nyirieun mah mangkaning pepetasan sakitu lobana. Ceuk Mat Duleh siga nu teu percaya kana ilmu Mbah Japar. Ilmu pangeran ieu mah bisi maneh hayang bisa gerapek ku guru sataun oge pinter, tembal Mbah Aja ngayakinkeun. Enya nyaan hebat sih nu ngigal teh, lamun koreng disunut ku pepetasan serupa kitu meureun geus ngagoler mah. Sinyoh bos milu muji ka Mbah Japar. Urang mana cenah anu keur ngigal teh? Mat Duleh bari ngalieu kagigir maksudna rek nanyakeun kanu deukeut kabeneran ka Juragan Pandi pisan. Atuh Juragan Pandi ngaranjuk da puguh keur anteng ngalamun ari pek ditanya puguh wae jadi ambak, nepi ka ngajawabna oge rada teuregeus matak teu ngeunah kanu nanyana. Teuing atuh nya teu pati hafal. Nah maneh kasar teuing ngajawab teh. Mat Duleh rada nyentak teu ngeunah ditembal kasar ku Juragan Pandi. Kudu kumaha ari ngajawab? Na kudu bari nyembah. Juragan Pandi nyaritana beki kereng ambak pedah saumur oge tara aya nu wanian nambalang kana caritaanana. Ari ayeuna aya nu ngalawan siga nu rek nyoba kana pangabisana. Lain hayang disembah, tapi kudu sopan we da lain jeung sobat apan panggih oge kakara ayeuna. Jadi geus sakuduna urang kudu silih hormat silih ajenan. Wani-waninya narek nyoba-nyoba anjeun teh. Meunang ari kahayang kitu mah tembal Mat Duleh teu leudeng siga nu untu pisan. Nanaonan ieu teh? Rek ngadon ribut, cing atuh sing boga kaera kawas lain kolot wae. Pan ieu teh dinu rame. Na teu ngajenan teuing nu boga hajat. Ceuk salah saurang nu lalajo nengahan misah Mat Duleh jeung Juragan Pandi anu keur patorong-torong. Kitu Mbah Aja katut Den Komar hariwangeun pisan sabab lamun jadi teh mah ribut geus pasti maranehna baris kanyahoan ku Neng Adah. Atuh gancang Mbah Aja misah pok nyarita bari ngareret ka Juragan Pandi semunu gemeseun. Geus tong riributan era ku batur. Dasar we Abah ditanya Malik nyengor kawas jago wae. Mat Duleh agul asa aya nu menangkeun. Si laing teu boga pikiran batur keur ngalamun hayo digebah, tembal Juragan Pandi mani ngadeg-deg. Nafsuna geus nerajal hayang gerah habak-habak wae ngahanca Mat Duleh. Geus lah da moal hasilan parere omong oge. Mbah Aja bari metot Mat Duleh dipindahkeun ka sisi kaler jadi anu parendeng jeung Juragan Pandi teh ayeuna mah Den Komar. Jip sajongjongan mah teu nyarita kaayaan tenang deui nu lalajo anteng nyaksian ibingna Mbah Japar ngan Juragan Pandi jeung Mat Duleh anu mes-mes ret silih pelong hatena sarua panas ambak asa menang wiwirang hayang gerager tarung ngadu jajaten pikeun ngabela kahormatan dirina masing-masing. Anja kalabah mah Neng Adah henteu kacandak upami tiasa kacandak ayeuna mah raos meureun Abah. Den Komar mimiti di muka carita sorana laun satengah ngaharewos, tapi ku Juragan Pandi mah tetep kadenge da puguh ngarendeng. Sing sabar isuk pageto oge ka pemilik
pila kadar oge maling awewe. Lah tanggung beres kumaha abah, tembal abah aja si Ganu yakin pisan baris bisa maling neng ada. Kumaha sareng si Bubun? Apan bagian si nyoh bos jeung Batdule pasrahkeun wae ka maranehanana. Asa pira aku nepi ka teu bisa ngabinasa si Bubun. Komar mah tenang wae ulah ikut campur. Ngadenge sakabeh obrolan kitu teh Juragan Pandi meni ngagebeg teg wae hatena yakin yen anu aya di gigireun teh jelema nu rek niat goreng kaden Bubun. Geuning aya nu rek maling neng ada, malah rek maehan si Bubun sagala. Lamun kieu mah aing asa mombok mangi gorowong, rek nyoba ngahadean maranehana. Sugan wae daekeun diajak sapongkol. Lamun daekeun ku aing rek dipake alat pikeun ngaruksak rumah tangga si Bubun. Jeung deui lamun neng ada geus kapaling, ku aing rek direbut sebab ti bareto oge neng adah mah cengceman aing. Ceuk geuntes hate Juragan Pandi bungah lain di kieuna. Pedah manggih batur anu satujuan sarua boga maksud ngabinasa kaden Bubun. Rek Juragan Pandi ngareret bibirna ngeleter rek sapok-pokkeun nyarita tapi hatena masih keneh asa-asa sieun bisi bah aja teu narima kana maksudna. Atuh Juragan Pandi ngurungkeun niatna rek ngadaguan kasempetan nu hade nu baris mawa hasil kana pamaksudanana. Bah, mulih wae atuh ayeuna mah. Saengke dina waktosna ka dieu deui. Ceuk Den Komar ngajak balik. Apaan mobilna mogok? Sawios mobil mah enjing ku abdi bade dikabengkelkeun. Ayeuna mah urang nginep bae di hotel sakantenan ngantosan waktos. Anu sae kangge nyandak neng ada. Margi upami ka Sumedang heula barabe deui. Den Komar maksa ngajak balik. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.